Sorena ngahuapan dahar si bontot. Pentingna tuluy nyieun bolu pisang jeung camilan. Hai, assalamualaikum besti sadayana. Rama ngahuapan budak ieu tunggal sore besti. Ieu we ngudag-ngudag budak ninganan. Ada hararese tuh dage dihuapan teh, daharna teh hararese pisan. Lamun kieu mah pan sok daekeun daharna oge bari jeung saeutik-saeutik ge. Tapi nak kitunya asal daek capena. Torolong ka ditu, torolong ka dieu. Aduh aing mah Pan si capek. bontot mah hararese mana ongko ngahuap Kadang teu salabar situ dage karasan teu sabar. sahuap anakna, sahuap indungna. Pan wareg tah kabeh ge. Kadang heula sahuap deui Datang poe itu ilik meuni ku teu deuk icing ka ditu ka dieu meuni capek indungna geus we ngahuap wae Singkat cerita geus peuting gitu ya Rek besti. nyon bolu pisang ieu teh besti dari kuasan teh barudak. Kebetulan aya cau sunrise tilu siki deui eta teh sisa si bontot. yang geus urang eksekusi. Tah mimitina mah urang ancurkeun heula cauna nya besti. Tos cau ancur mah tuluy endog we jeung gula aduk-aduk. Barang jieuna gen wing mah tim diabrus-abruskeun we pokona Teu mah. ditakar-takar ninganan geus kitu teh abruskeun baking powder jeung baking sodana. Aduk-aduk deui geus we tuh jadinya adonana teh. Tinggal ge loyangna we urang minyakan heula nya besti itu dioles-oles minyakna karak abruskeun adonana. Tuluy we urang kukus ninganan tadi teh da geus dipanaskeun heula ti heula. Kukusanana mah. Singkat cerita ieu teh geus asaknya besti tuh geus gemoy geuningan tinggal beulah we. Tadi teh diberian coklat ning Pas saeutik. dibelahan teh leuh mending ngarenyoy se besti lumayan lah jeung batur ngopieun ari peuting mah. Camilun budak meme sarening. Teu kudu jajan ka warung ngaitakeun bahan-bahan anu aya. Biasana bama muntos dahar teh sok maleuri roti geuninganan atawa martabak gitu da sok harayang kitu we ngaremil. Heula enak cenah mama eta teh komo indung nama tuh beuki pisan. Kuatan hablem deui. Soalna empuk tuh besti tuh bleuwekeun deui. Geus selanya besti dah.